Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usolli ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji nu jadi baris panghias ati, puja nu baris jadi panghias rasa. Kukiduna sumangga orang Cipayun nyanggakeun syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana parantos masieun wong pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Teu kantun shalawat sinareng salam mugia tetep dikocor golontorkeun ka junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka urang sadayana anu janten umat insyaallah taat sareng patuh kana ajaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipika hormat ku simkuring pangarsa pupuhu ieu lembur Bapak Kepala Desa Mekarwangi sajenjang karawat. Anu dipika hormat para kiai, ustad ajengan, ustad ustazah, para alim ulama. Anu dipika hormat para sepuh ini sepuh sadayana nu sami linggih di patempatan. Wabil khusus ka sahibul hajatnya Bapak Utarusta kalih Ibu nu dipika hormat. Aduh, nyapanya anu rasa dipikir, dibolak-balik, dipapai, dirasa-rasa ya. Ada kuring mah kieu Pak nepangkeun Cipayunnya. Aya pepatah tak kenal sama kata sayang. Nami sim kuring teh Asep Masduki Badranaya. Aya nu nami Asep di dia. Tak engke kaping 15 duwi ka 16 Juli kempel di Garut sadaya nami Asep. 1000 Asep rencana teh kitu laras ieu. Dina acara silaturahmi Asep-Asep. Eta kitu Bu. Laras. Janten rencana teh 1000 nami Asep kempel Bu. Bahkan tos kaprediksi aya istri tiluan ibu namina Asep. Janten dicalukan teh ning Asep ka dieu. Eta awewe Asep, kapan ari Asep teh tina kecap kasep. Ya. Ibu bapak simkuring teh dalang. Salares dama simkuring teh tara katingali raraina margi naon kahalangan ku gebog jauh. Ayo nembrak pesawat teh ieu katingali runya jubah-jubina tah dodongesna teh sapertos ieu Bu si Asep teh. Ya gitu. Oke. Naon margina cenah simkuring nyendak wayang. Ya gitu nya. Janten pertarosan nya teh. Simkuring anu katelah dina YouTube mah Kang Asep Cepot Kuningan. Tah janten Bapak Ibu simkuring ngadeheus ka pangersana pun guru di Pasantren Al Ihsan, pangersana Mama Ajengan Kiai Haji Mansur Yunus nu nuhunkeun di simkuring sasiereun sabeunyereun anu bakal didugikeun teh ngalangkungannya eta media wayang. Akhirna simkuring diizinan diwidian ku pun guru teh alhamdulillah tah dugi kadanget ayeuna. Kamari ge Ibu Bapak ngawayang dugi ka enjing abdi teh di Desa Bunder Cidahu. Dugi ka Tabu sabaraha tah dugi ka enjing. Matak ayeuna teh aya sesa-sesa keneh ye. Alhamdulillah tiasa kempel di Desa Mekarwangi. Bapak Uta Rusta kalih Ibu teh ngadahupkeun urang kalihna ya anu tos tadi di rapalan. Alhamdulillah pamugi sing tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddatur warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
naon margina ibu ya kita desa Mekarwangi teh aya Kiai Haji Ustad Ayub laras aduh eta sobat simkuring aduh ya di tahun zaman plaza aya keneh tah abis sasarangan we sareng anjeunna janten kieu Bapak tugas anu janten sepuh teh ayat dina kecap budak keun we terus ku Kiai Ayub ge da kuring mah sapaguruan beureun tia bahasa Sunandarnya aduh ari budak teh aya 5 huruf B U D A K begitu budak borojol gelar ke alam dunia B na teh biayaeun masyarakat popokna tuangeunna biaya ke bidan lajeng deui U na teh urusaneun diurus eta si orok teh A na teh arahkeun non D na teh didikaneun A na arahkeuneun kumaha contoh budak teh ibu kata kana naon ieu kana dagang kana pertanian kana seni kana olahraga arahkeun kudu di kolot terakhir tugas bapak utak rusda kali ibu teh kawinkeun kana teh ya tah eta saleresna mah entengnya bapak ibu moal seueur anu bakal didugikeun ku simkuring aya tilu we tong seueur aduh ngaturkeun nuhun simkuring mumpung imut ya kapengersana kori luar biasa Muhammad naon eta teh Pahrul luar biasa suantana hatur nuhun urang teh sapendak deui Bapak sakali deui moal seueur anu bakal didugikeun mung tilu anu bakal didugikeun dina wengi ayeuna hiji kieu sanes hiji urang jujut kela ulah waka kitu nya pabelit itu efek tina ngawayang nepi ka isuk teh kieu ieu teh masih keneh nyaeta suasana Idul Adha Wilujeng nya hari raya Idul Adha 1440 Hijriah 44 Hijriah nya kenging daging ibu alhamdulillah nya paingan teuing ibu jadi katinggalina teh wah bareng ras bae terus makaringing dagingnya nya anu teh can kenging maka rumah sakit we seueur di tubuh daging tumor we mangga ibu sakali di tilu diantawisna kieu nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju dialog sareng iblis wahai iblis naon anu dirasakeun ku anjeun lamun ningali umat kami ngalaksanakeun salat wala awak kaula ngadegreg ngageter gering kaula wahai iblis naon anu dirasakeun ku anjeun lamun ningali umat kami maca ayat suci Al-Qur'an Allah awak kaula ancur lebur ibarat cai timah dina luhur seuneu wahai iblis naon anu dirasakeun ku si lain lamun ningali umat kami bersedekah wala awak kaula ibarat dicajak di walang-walang dimutilasi awak kaula diragaji keke naon sababna kitu iblis sabab eta dina sedekah teh aya 4 keuntungan hiji sing saha jalma anu ngalaksanakeun eta sedekah maka harta bandana pinuh ku kaberkahan anu kadua jalma anu sedekah teh hirupna dipikaresep tilu ari sedekah teh hijab atau penghalang tina seuneu api neraka anu kaopat ari sedekah teh bisa nyinglarkeun tina bencana atau marbahaya nu bakal tumiba ka diri urang eta kauntungan teh Bu urang jujut hiji-hijinya Bu ya perkara salat ibu ulah diluli-luli ulah dientengkeun perkara salat tah daek isukan aya deui lohor mah bapak ya eta merupakan hiji kewajiban ibu di dia katawi simkuring tadi teh di Cirahayu ibu di Cirahayu leres aya di Mega Bajak itu teh mushola sae ibu mung tiluan meh sareng eta teh imam kuring sareng eta teh asisten simkuring Masya Allah alhamdulillah tah cek guru simkuring kieu ibu sing saha jalma anu ngamumul eta momolok mamalak moal mimilu sakali deui sing saha anu ngamumule momolok mamalak moal mimilu cindekna ari ngamumule teh nyaeta ngamakmurkeun masjid sing saha jalma anu ngamakmurkeun masjid yakin hirupna bakal dimakmurkeun ku Allah amin aminkeun atuh nah kitu
yakin ibu ayeuna digambarkeun kumanya supados ka harti ku pikir ka hontal ku akal ieu lirik ibaratnya eta agama ramuk simkuring lirik ibarat rukun Islam hiji syahadat dua salat tilu zakat opat puasa boga haji nu kalimana teh tah dicepeng agama teh rukun Islam upami urang teu ngalaksanakeun munggah haji nah bakal urang teh bakal disebut boga keneh iman gitu biasa non samargina dari munggah haji mah mun kawasa di jalanna ya jadi cinekna kuat fisikna kuat oge pesakna sabab ari munggah haji mah ibadah fisik ibu kumaha lamun teu ngalaksanakeun puasa nah urang teh bisa keneh disebut boga iman gitu biasa bisa jadi urang eta teh nu teu puasa teh karena uzur atawa musafir tah ayeuna perkara zakat nah lamun urang teu ngalaksanakeun zakat bisa keneh disebut boga iman bisa sabab bisa jadi urang mah sebagai penerima zakat lain sebagai pemberi zakat ayeuna perkara salat nah tingalikeun tuh lamun urang teu ngalaksanakeun salat nah bisa keneh disebut iman as-sholatu ibaduddin salat teh tiang agama mana goblok tuh tiangan merubuh agama teh nu matak ulah dilalawarageun ya punya sim kuring emut ibu kana hiji dongeng kieu dina zaman para nabi kacarioskeun aya hiji kulawarga kasumpingan malikal maut tok 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 assalamualaikum kieu ge basana teh rada gerem assalamualaikum waalaikumsalam bareng bari aya syekh sareng sanu ti mana ieu teh ngenalkeun kaula teh jelmaan malaikat tukang nyabut nyawa kageteun bu jadi ka ditarik nyabut nyawa kaula lain kaula ini nyabut nyawa anjeun silaturahmi wae kaula mah tapi engke lamun silaturahmi anu kadua kaula bakal nyabut nyawa anjeun keke kumaha mun kaula usul laun di mana engke kaula rek dicabut nyawa pangbejakeun tanda-tanda rek dicabut nyawa dibejaan singkat cerita mulang eta ti dinten ka dinten minggu ka minggu bulan ka bulan tahun ka tahun kurunyung tahun ka tahun teh yeuh tatamu deui nu kadua kalina tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam barang bari dibuka itu pemalaikat ya kaulah malaikat tukang nyebut nyawa itu berarti silaturahmi kadua bakal nyebut nyawa kaula ya kapan kaula teh minta dibejaan anu menik dicabut nyawa teh beja naon bejaan pikeun tanda-tanda dicabut nyawa geus naon buktina eta buuk anu tadina hideung jadi bodas ceuli jeung mata anu tadina awas jadi teu awas huntu anu tadina beres jadi karehol kulit nu tadina kenceng jadi peot tanaga anu tadina bedas jadi loyo jeung rea-rea deui tah jadi ibu lamun aya salah sahiji tanda-tanda anu disebutkeun ku sim kuring tadi hartina eta liang kubur teh geus ngagupayan ka dieu nu matak ulah non eta teh ulah tinggal jur nafsu ngubar amarah sabab nafsu anu matak kaduhung badan anu katempuhan kitu Bu manusia teh beda jeung sato ibu kumaha bedana upama sato lamun pae teh ngan samet bilatungan ari manusia disagedengeun bilatungan teh bakal pinangih jeung balitungan amal-amalan urang anu bakal dipertanggungjawabkeun teh tah kitu ya tah sok akimu sholat adekeun sholat kudu bisa ngaplikasikeun butina sholat teh jadi ngaplikasikeun kumaha ngalaksanakeun sholat di luar sholat nu kumaha ya ngalaksanakeun sholat di luar sholat dicontohkeun ku sim kuring nalika urang nuju sholat pandangan teh kana tempat sujud hartina lamun diaplikasikeun kana kahirupan sapopoe ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana kitu oge bacaan sholat ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeunana gerakan sholat ulah sacokot-cokotna lamun lain cokoteunana tah eta akimu sholat adekeun sholat ngaranna ya ulah ieu mareng saya sholat ngariung ibu-ibu teh bari sisiaran teh oi si anu boga anu
emang kumaha anu nanti di anu jadi saanu wah guys ngomongkeun batur teh nya nah jadi komo ayeuna ibunya da pikiran teh kadang-kadang ieu mah ya aya ibu-ibu teh Pak Ustad abdi mah salat tapi lamun menuju salat teh pikiran teh sok ka mana-mana aya nu kitu leuwih hade keur salat pikiran ka mana-mana tibatan ka mana-mana tara salat sok keur pikir ya jadi intina ibu sing bisa ngaplikasikeun tina salat da perilaku urang teh gumantung kana perilaku naon eta teh tina pelaksanaan salat urang karek rengse urang teh nya punten ieu mah ka kaum adam ka kaum lalaki ya rengse salat dar teh ngariung euy nu kamari tembus teh euy aing 2 angka euy kana togel online aya kitu togel online aya tah nu tarik eta ngomong kitu geus rumah saya ibu bapak kacarioskeun ieu dongeng pepeje ulah kabobodo tengyok kasamaran tingali kabita ku barang nu jiga sabab tipu daya muslihat setan teh berbagai macam cara ibu berbagai macam cara samarukna teh contohna kumaha tah kacaritakeun ieu dongeng ya aya jalma menang nomor 4 angka caritana teh ari si tetanggana teh gegeran aing ek nanyakeun euy nomor ti mana hebat ti bisa njetu eta euy ditanyakeun euy menang nomor ti mana hebat jetu euy tembus cik bejaan atuh pamer ti mana ti jalma edan maknya ti jalma edan deknyaan kuring mah kumaha caritana kieu kuring teh gerenang kering di jalan lar be jalma edan ngaliwat mang ka dieu pangyebutkeun nomor togel anu bakal keluar isukan ke dibere rok sabatang dibejakeun ku si mang teh dipasangan tembus sedengkeun tetangga teh gegeran aing nurutan deuleu sabungkus ku aing dibere moal sabatang akhirna nungguan di pinggir jalan teh lila bisa nunggu kapanasan lar be ka bener adeh itu euy aya mah edan tanya ku aing mang ka dieu euy mang pangyebutkeun nomor togel anu bakal keluar isukan ke dibere rok sabungkus ku kuring etah ku jalma edan dijawab ujang tong sok mikiran nomor togel ieu emang edan ge gara-gara togel jadi nu edan jeung nu edan ya tah ibu ari manuhun mamanuhun ka Allah teh geus salat aduh ya Allah abdi teh panuhun Gusti nu Maha Agung gara pasihan rezeki dina dinten ayeuna kanggo bayar ka Bang Emok kanggo ka kiridit anu sampai 1000 pakarangan kuring ledeg ku tukang kiridit aduh ampun ya alah hari paminta beribu-ribu hari sujud terburu-buru padahal mah Allah udah memberikan semuanya tapi ibadahmu semaunya ngeunah teuing nya pikir-pikir euy tak jadi kieu nya punya tadi ulah kabobodo tenjok kasamaran tingali naon margina kaayaan hate manusia teh aya 3 bu hiji kaayaan hate anu hirup anu kadua kaayaan hate anu paeh tah nu katilu kaayaan hate anu gering ari kaayaan hate anu hirup dieusian ku keimanan kayakinan jeung kamakrifatan sedengkeun kaayaan hate anu paeh dieusian ku kakupuran kamu eta teh kamunafikan jeung kamu syirikan sedengkeun kaayaan hate anu gering dieusian ku kakupuran jeung keragu-raguan hatena teh yakin ka Allah contoh udah kudu dibuktikeun saya meh kaharti ya duh cenah Pak Ustad abdi teh salat mah salat 5 waktu ditambihan ku tahajud hajat duha mah tapi hirup teh kieu bae jeung kieu kemajuan gering tah nu kitu teh teh yakin ka Allah kumaha carana ngubaran hati anu gering kumaha carana ngubaran hati anu paeh zikrullah zikir ka Allah salawasna inget ka Allah geringna warasna susahna senangna hadirkeun Allah dina hati urang ku cara zikrullah gitu tah zikir ieu teh aya 3 bagian hiji zikir ka Allah 2 zikir ka Rasul 3 zikir ka diri pribadi
zikir ke Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ka Rasul mau sholawat, zikir ka diri pribadi mau istighfar. Dah kusim kuring bade dibedah sejarahna. Minum diragrageun pisan hampura ya. Dipulung deui ku kuringnya. Urang lajengkeun ibu, urang guar sejarahna supados apalnya. Kieu sejarahna teh nalika Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun ares, Allah marintahkeun ke para malaikat geura angkat eta ares teh, diangkat ku para malaikat teh dibebregeg teh keangkat. Allah ngadawuh deui sok ngangkat eta ares bari ngucapkeun kalimat tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, akhirna kaangkat bu eta ares nu sakitu beratna. Tah diaplikasikeun kana kahirupan urang sapopoe, artina lamun urang cenah boga beban hirup ibu, boga beban hirup geus teu katadah ku urang, tah maos kalimat subhanallah subhanallah, cacak ares nu sakitu beratna bisa kaangkat komo beban hirup urang. Kartos bu. Nu kadua nyambung, nalika Allah nyiptakeun Nabi Adam, ditiupkeun ruh ke Nabi Adam, Nabi Adam hirup lajeng bersin haji ngucapkeun alhamdulillah, kadangun ku para malaikat anu jung ngangkat ares ditambihan subhanallah walhamdulillah. Nabi Nuh kenging parentah ti Allah nyaeta kanggo mengesahkan Allah ka para umatna ku ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, kadangun ku para malaikat ditambihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tah ayeuna nyambung kana sejarah Nabi Ibrahim bade mencit Nabi Ismail eta si peso teh teurak, barang diacakan eta si sekin atau peso kana batu teh geuning teurak, ningali di gigireuna teh gibas domba, diacakan kana beuheung domba bari ngucapkeun Allahu akbar teurak, kadangun ku para malaikat ditambihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tah carita ieu teh ku malaikat Jibril teh didongengkeun deui ka Kanjeng Nabi Muhammad, saatosna didongengkeun ditambihan ku Kanjeng Nabi Muhammad teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah eta sejarahna teh bu kitu supados kauningan ya bunyi. Sakali deui ibu ieu masih kuring mupeujeulkeun ka ibu-ibu khususnya dayeuna teh kuat ieu pengaruh HP ibu, pengaruh HP nyaan teu saeutik dipake selingkuh lah, teu saeutik jalma anu hancur rumah tangga gara-gara HP dina Facebook teh anjir puguh geus boga salaki nempepek lalaki kasep teh alah ieu euy anjir kumisna nyeripit ieu Allah irungna ieu duh pamajikan aing salaki aing majiga sesaguludung sudah. Ibu da keur kabaheulana kan kasep atuh ayeuna beuki kolot beuki ka dieu teh deuh kagirut bae akhirna teh bu tidak diinbokan chattingan minta nomor HP kopdar kopi darat, akhirna teh ketemuan aduh ti dia ibu hancurna rumah tangga teh nya tina perkara HP pepeujeuh ibu. Ya dongeng ibu ya gara-gara selingkuh tina HP. Kacaritakeun aya budak SD balik jeung sakola, aduh di jalan teh leumpang aya pake barang ningali mobil bapana teh katingali aya dina rungkun, barang diuntip tina kaca nu tukang teh oh geuning aya cium mimin, alah bejakeun ka mama burtak teh lumpat, mama tadi neng uwi sakola mobil bapak teh aya dina rungkun, terus kumaha terus eta dina ieu teh mama dina lebat mobil teh aya cium mimin, neng tong didongengkeun engke upami aya bapak sok dongengkeun satara basna neng sok ayeuna meulah ka bari jeung nafsu kacaritakeun sing kacarita si bapana teh datang, neng ka dieu kasep geulis ceg kana badog eta si pamajikanna teh geus nafsu teh atuh geura dongengkeun neng
ari si salakina teh melong we naon ieu aing Papa cek si budak teh tadi neng wis sekolah ningali mobil bapak dina rungkun dina lebet mobil teh acu mimin ai pak teh acuk cemimin teh dibuka ku bapak acuk papa dibuka ku cemimin persis nalika bapak teh aya di bumi acuk mama dibuka ku Om Dani acuk Om Dani dibuka ku papa barang digaplehkeun kitu eta indung bapana pingsan gageureum ngajengjehe bingung budak teh alah kumaha ieu paringsan kabeh ingat bapak kuwu lamun ayeuna naon laporan ka Pak RT deug ka Pak RT Pak RT itu mama paringsan tulungan Pak RT ya tuh yo kerja akhirnya pas di TKP naon kaja bener geuning paringsan kieu cik neng dongengkeun kumaha mimitin bisa pingsan kieu didongengkeun ku budak di awal nepi ka ditata rengseng ngadongengkeun eta bapak RT milu pingsan naon sababna bapak RT pingsan si horeng cemimin teh pamajikanna bapak RT jadi pabelit selingkuh tak iya gara-gara HP ya ampun aing aduh sanes cemimin iya mah sanes bapak RT ieu di ditu ieu mah ya alah ya tak jadi ulah sampai kejadian kitu tina HP teh loba baruntak rumah tangga nya sok mah ayeuna aya cenah Bang Emok alah ayo saya berjanji akan bayar tepat waktu kalau tidak akan bayar tepat waktu rereongan unggal poe eta unggal pertemuan teh janji ya Allah Gusti sok ayeuna ka bapak kuud aya bumdesnya kumaha diatur sangkan eta duh nu ngaranna bangke eta teh bang keliling ari bangke teh nya alah ulah bobojeh ditebihkeun naon sababna cukup KTP langsung cair bari jeung dipotong tacan ge kapake geus ditagih deui tah alah naon anu kitu nya keun tah di dieu ibu nu ngaranna hirup teh pinuh ujian laras diuji urang teh dina rumah tangga teh nya ku indung ku anak ku salaki ku pamajikan ku mitoha lalobana ujian itu ku perkara ekonomi laras bapak ibu ku perkara ekonomi sim kuring ieu bade nyarioskeun sampai keimanan teh digadekeun kumaha cenah ieu kisah nyata ibu dumugi Pak Ustad duaan jelema teh dilanceuk pameget Pak Ustad abdi bade nuhunkeun tulung we ka Pak Ustad minta tulung naon abdi teh nuhunkeun diputuskeun jeung siluman monyet kek maksudna kumaha ieu teh kapungkur abdi teh Pak Ustad nalika nuju sangsara abdi teh hoyong gitu teh hayang jadi jama beunghar brok dijubruk brok dipantok ngalaya di tengah imah talin teh kotok tapi harta banda buncir leuit loba duit tah kapan ayeuna geus katempo maneh teh sawah loba pare loba numpuk duit nya kitu keneh naon gitu tapi kuring teh sangsara Pak Ustad kek dongengkeun heula da anu tujuanna teh lanceukna Pak Ari adina mah henteu kuring teh kieu meunang beja cenah kuring teh hayang beunghar nya kuring teh tatapa di hiji gunung tapi punten moal dibejakeun gunungna sia anu ka ditu tah kuring teh 7 peuting tatapa di dinya teh rengset tapah 7 peuting teh digugahkeun ku eta kuncen udang geus kataekan istilahna sok tuh geura dahar heula tuh sangupulen bakal kakayam panas cin teh panas juk dahar heula adina ngajelaskeun kakak cenah waktu kakak harita geus kataekan kapanawaran ka kuring geuwat sia dahar tuh ai sangupulen bakal kakayam panas cin teh panas geuwat sia dahar bareng sabenerna mah kakak katingali ku kuring lain sangunupulen dina sangku teh eta monyet ngising lain bakal kakayam tapi eta monyet ngising dina piring lodor teh lain cieun teh hane tapi monyet kiih kana eta katel teh jadi cinekna si kakak teh ngadahar kotoran monyet hayang utah kuring pun ge nu bener si Adi bener nah tuh silin ngabejaan da kapan si kakak mah itu bakal kakayam kek anu jadi permasalahan sorangan naon sababna bisa sangsara kitu teh kieu kuring teh hayang dahar jeung rendang hayang dahar
jeung sate nu ngareuna tapi begitu eksah kop sahuapeun ditepak esotkeun sia pakaya saha dihakan ku sia kitu kuring teh ku siliman monyet teh jadi nepi ka ieu teh kuring teh dahar teh dipulukan jeung uyah be jeung uyah paling non eta teh paling banter teh di awuran ku roy kok sangsara kuring teh sadukeun hayang sare dina kasur empuk dihudangkeun hudang sia pakaya saha eta sapeuring be disarean ku sia ngeunah be sia jadi ibu dugi ka pupusna punten sarena teh dina gulungan geribig paragi moe pare ieu serius kisah nyata lajeng deui abdi teh hoyong ka kondangan mah raya hejo ka pasar raya bodas gitu ganti-ganti baju da ieu mah dicara montong dipake sia pakaya saha sia jadi unggal poe teh masyarakat awat hideung deui nya hideung deui nu eta we kajian geus bau teu pararuguh ge jadi intina sakali deui ibu ulah kabobodo tenjok kasamaran tingali kabita ku barang nu jiga bahkan eta teh sabenerna mah tipu daya muslihat setan pikeun nganyesatkeun umat manusia urang guar anu kadua palawargi kaeula capeknya urang simkuring hoyong ngahibur ke urang desa Mekarwangi nya ieu lagu teh nyepaneun palawargi salagu we kuring keun hitung-hitung da kuring teh ngawasinden henteu jadi nyanyi ongko kuring teh nya gitu ieu lagu nyepaneun kanggo palawargi sadayana derlah ka dinya euy lamun urang kedirungsing ku pipikiran teh ulah datang ka dukun da urang Sunda mah palinter bu loba anu darukun eta seniman nyiptakeun lagu Mbah Dukun model kieu ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna dedet teuing sambil komat geus ya suara saya teh bu suara alam suara kuring ngeunah wae nah etanya jadi popoje sakali deui lamun kedirungsing pipikiran ulah datang ka dukun ulah datang ka kuburan sumerah pasrah ka Allah Subhanahu wa taala tadi sakali deui ku sim kuring geringna warasna susahna senangna hadirkeun Allah dina hate urang bu bicara zikrullah kapan aya laguna bu zaman kapungkur lamun ek barang reup teh magribnya ek sakedap dikeuna adan dina radio sok aya lagu Bimbo aku jauh engkau jauh aku dekat engkau dekat lamun urang jauh ka Allah tangtu Allah ge bakal jauh ka urang lamun urang deket ka Allah yakin Allah ge bakal deket ieu mah kumaha jauh ka Allah ari mah pamenta ngaburudul ya Allah ya Allah ya Tuhanku berikanlah aku seorang pamajikan biarlah pamajikan batur oge da pamajikan kuring oge direbut batur nah minta tika bina-bina teh ya tah nu kadua perkara maos ayat suci Al-Qur'an sok bu ibu hoyong tenang hate batin urang sok geraju maos ayat suci Al-Qur'an yakin ulah seueur-seueur nu penting hiji ikhlas kalian istiqomah tenang batin teh bu yakin tah ngaji Al-Qur'an ngaji teh ulah cangkangna wungkul tapi jeung eusina supaya ngajiniskan kahirupan urang sapopoe rek kumaha ngajinisna dugi warta cangkangna we hantem ya tah kitu geus engke disambung-sambungkeun urang langsung lumpat anu kana nu katilu perkara sedekah ibu kusim kuring erek di bejer beaskeun kusim kuring bade dijelaskeun supados ka harti ku pikir ka hontal ku akal perkara sedekah ibu bayangkeun ya ibu bapak unggal dinten barang tuang barang leueut di dinten ka dinten ti minggu ka minggu bulan bahkan tahun bayangkeun bu lamun urang barang tuang barang leueut teu eureun terus teu aya pengeluaran tina 2 liang nu handap bakal nu kajadian coba bu
beteng teh mutek-tek bucitrek jadi panyakitan heueuh tah kitu oge rezeki anu katarima ku urang teh lain hak urang sadaya tapi aya hak baturan maka ku urang sedekahkeun supaya terjadi penyakit hartos bu tah kitu ieu perkara sedekah teh terus digambarkeun nyaeta dicaritakeun dina zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kumaha cenah urang dongeng deui ya Nabi Ibrahim teh kasumpikeun malaikat maut Ibrahim eta tamu anu silaturahmi ka anjeun teh budak pamuda saha eta teh sabeureum oh eta teh murid kaula naon tujuan silaturahmi teh Ibrahim ngabejaan yen isukan-isuk erek kawin aduh Ibrahim hampura naon sabab kaula menang nyaeta menang tugas ti Gusti Allah pikeun nyabut eta si nyawa si pamuda alhamdulillah hatur nuhun alhamdulillah berkah barokah nuhun hatur nuhun Bapak Hajat sok sanaos laguna parantos rengse nuhun tah ieu sedekah nyaeta ti keluarga besar Saibul Hajat pamugi antawis tadi manfaatna sedekah teh naon cing Bu hiji harta bandana pinuh ku kaberkahan dua ari sedekah teh jalma anu sedekah hirupna dipika resep atuh heuh dipika resep naon saban mah jama berehan jama koret mah dipika resep mun ulin ke si eta jema pedit tuh nya dijauhan eta teh terus anu katilu ari sedekah teh hijab atau panghalang tina sieun api neraka anu katilu anu kaopat nya eta ari sedekah teh bisa nyinglarkeun tina bencana atau mara bahaya anu bakal tumiwa ka diri urang contoh isuk-isuk teh naik motor bingung nah geus pahareup-hareup jeung mobil truk teh geus teu bisa dihindarkeun karena eta sedekah bisa terhindar tina bencana atau mara bahaya eta teh Bu hebatna sedekah urang lajengkeun deui heula nya ieu anu parantos digambarkeun dina perkara sedina zaman Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim aduh hampura Ibrahim kaulah teh menang tugas ti Gusti Allah pikeun nyabut nyawa eta si pamuda jadi isukan-isuk teh nyawa si pamuda teh teus aya di kieuna ayeuna permisi di pikiran ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh alah kumaha nya teh kawinkeun besukan ayeuna kapan isukan mah pahit budak teh nu penting mah judulna kawin ya tapi akhirna teh mangga masrahkeun bae ka Gusti Allah singkat carita cunduk kana waktuna eta si budak teh si pamuda teh enjingna teh nikah bahkan umurna puluhan tahun Bu aneh banya sedengkeun eta si malaikat maut teh tos gaduh tugas ti Gusti Allah pikeun nyabut nyawa eta si pamuda geuning naha kanyataan bisa hirup berpuluh-puluh tahun singkat cerita dikersakeun pendak deui Nabi Ibrahim teh sareng malaikat maut wahai malaikat nalika kaula harita jeung anjeun ngobrol yen murid kaula teh bakal dicabut nyawa ku anjeun intina moal bisa kawin tadi dina isukan-isukan buktina geuning hirup berpuluh-puluh tahun eta murid kaula teh ngabohong anjeun ka kaula oh saur malaikat pencabut nyawa teh kieu Ibrahim nalika kaula rek nyabut nyawa eta pamuda ku Allah teh dihalang-halang keke ulah waka sabab dina wengi harita eta si pamuda teh sedekah ageungna 7 dirham ku Allah sadirhamna dilipat gandakeun jadi 10 tahun tah sadirham teh 10 tahun 7 dirham teh 70 tahun umur eta si pamuda teh tah tos digambarkeun Bu jadi cindekna ibu ieu cacakan guratan kahirupan urang tos ditakdirkeun perkara umur tapi bisa robah ku sedekah luar biasa nya tah nu mah tak keke kuring aya hayang sedekah euy tapi sedekah ka janda wios aya janda di dieu tapi moal nu ieu da ieu mah ti Bapak Hajat aya dina wendong kuring disayogikeun ieu mah kadeudeue we ka urang ka warga Mekarwangi aya janda anu umurna 50 tahun ka handap aya sok naik kaduaan we ka dieu ek dibere duit ku kuring punten sanes ria kuring ieu mah kadeudeue ti sim kuring aya nya ieu ti Saibul Hajat ya janda duaan naik sok ka dieu bising kamari teh kabagi daging ya ajeuna duit aduh sok buru tah anu 50 tahunnya 50 tahun ka handap
50 tahun ke handap sok aya deui hiji deui ibu naik bu keluar kade aya saurang deui sok enggal naik bade di pasien acis ieu mah sanes BLT punten ngadeg ibu ngadeg da sanes sinden nah gitu deh alhamdulillahnya sok naik ibu muhun cek satu cek punten ibu cepengannya laras ibu janda kata wis tadi janda nyepeng mikna gerowak we langsung kalaka ala ibu caketkeun mikna kuring bade ditalegnya assalamualaikum Assalamualaikum. kuring teu naros kasih ibu assalamualaikum Waalaikumsalam tah kitu warahmatullahi wabarakatuh. kacakatnya punya supados kadang ieu ngartos kanggo keduaan sim kuring punten ibu teh sareng saha Ibu Eni leres Ibu Eni tadi sim kuring puntennya aya saatnya serius aya saatnya heureuy keun ieu mah heureuy we heula keun ibu sim kuring nyarioskeun ti awal yen sim kuring teh dalang bu leres tah kuring teh butuh juru kawi saur Bapak Uta tadi di dimas wonten urang Mekarwangi Masarae tah janten tenang bu ku abdi bare dinyanyi duet upami ibu sae urang manggung sareng abdi nya jadi juru kawih sanes juru parkir juru kawih ya tah kapungkur ibu aya lagu nu kieu mungguhing dina impenan kita ditembalan aduh sakitu endahna alah urang duet tapi ku sabab ieu laguna tos lawas bu nya supaya gampang kasih ibu nu teu sepuh ieu kata-katana suang ganti cek kuring teh kieu muningal mobil nu anyar ditembalan ku si ibu teh aduh sok hayang numpakan lah jadi tugas si ibu mah ke duit jeung sung kuring teh hayu bae aduh sok hayang numpakan siap punya langsung ke di pasien artos ku abdi sok 3 kali bae sok di tes labu aduh sok enggal aduh tes awias-wias tenang bae aduh sok itu Aduh. sok hayang ulah padu aduh beda tadi gebugan kuing lagi aduh anu hancap aduh sok, Aduh. sok hayang nu padu aduh wungkul atuh aduh sok hayang numpakan Aduh, sok hayang numpakan. nah terus apalnya hayu urang nyanyi duit sareng Ibu Eni muningal mobil nu anyar sok bu enggal aduh sok hayang Aduh, sok hayang. numpak kaleres ya bu kaleres kaserius 2 kali deui muningal motor nu anyar aduh Aduh, Sok. sok hayang numpakan. alah ya engke diajak manggung kuring sok sakali deui ya bu sakali deui kuring abdi di pasien artos muningal aki keur sare buru Aduh, sok hayang sok hayang numpakan. hebat orang karo Ibu Eni ti mimiti mobil motor nepi ka aki-aki keur sare ditumpakan keun Ibu Eni mangga abdi tadi janjinya sim kuring janji bade masihan artos
iya artos gerak tampi ladang numpakan aki-aki mangga oh mangga pasikeun kasih ibu mikna lain artosna paduk mal dipiwarang nyanyi ibu mal digebugan mal dicekek tenang ibu tenang hansip aya kene di dieu muhun tenang mal ibu sok bae tenang bade tumaros assalamualaikum entong assalamualaikum deui waalaikumsalam gitu nah di dieu mah kieu atuh ditanya assalamualaikum tak assalamualaikum deui aing euy assalamualaikum tah kacaket eta nu mikna dianggo ibu ulah dimomoy sok dicaket tah gitu assalamualaikum mikna dipake mikna dianggo kacaket Salam. ibu bener ibu ini bantuan ibu cepengan sareng saha ieu teh ibu sada Waalaikumsalam. geus tadi eta mah Namina saha? nami ibu saha Nami abdi Carwi. Sarwi oh ibu Sarwi abdi bade tumaros ya bu sim kuring teh bade salat ka masjid nah kadu wudu mapa ti rorompok teh ka masjid tadi jalan teh aya anjing ngaletak suku nah abdi teh kudu uih deui teh langsung ka masjid bu cik numutkeun ibu kumaha cik ibu ini Setiasa. oh teh tiasa Ka masjid. ibu ini ieu teh kieu kuring teh ka masjid lempang di jalan teh aya anjing ngaletak suku nah kuring teh balik deui teh langsung ka masjid Oh, uih deui tak uih deui cek ibu ini teh cek ari kuring mah lain uih deui tapi langsung ke masjid ibu ya riweuh beku mik teh tadi aing mah teu ngarti aduh ampun ibu ini ka dieu ibu ini na tadi cek ibu ini tadi nyaroskeun lah iya ibu ini na caket ka dieu kuring naros tadinya cek ibu ini teh uih deui Waalaikumsalam. geus moal balik aing mangga ibu geura tampi cik aing nu 50 ke handap tadi teh ieu leuwih yakin aing mah si teh panitia ka bener mangga tah meh teu kieu maksudna meh teu kieu aing cek mangga ibu tampi sami-sami mikna ulah dua wa mangga kembali ke asal sami-sami leres capek aing enggak keun eta mah etang-etang metet tunduh teuing metet tunduh teuing Ibu Sarwi dicatat sia ku aing jadi apa jadi urang Mekarwangi mah kitu meureunnya assalamualaikum assalamualaikum tapi kabeh deh gitu alah aya we aing hirup dalam dunia keun eta mah urang lajengkeun deui ibu perkara wis ya eta urang kait-kaitkeun tinu poin kahiji nepi ka poin katilu nya jadi kieu ibu ieu tina perkara salat sakali diulah dianggap remeh ya tadi kusim kuring terus dijelaskeun kacarioskeun Rasulullah teh aya di pinggir pantai ibu sareng para sahabatna teh Rasulullah nyelupkeun curugna kana cai aya anu di pantai teh ya begitu diangkat curugna aya cai anu ngeclak tina curug sakeclak Rasulullah ngadawuh eta cai anu sakeclak tina curug lir ibarat kahirupan dunia jeung cai anu saleuwihna di lautan samudra luas eta lir ibarat kahirupan akhirat anu kekal abadi. Bayangkeun bapak ibu perbandingan lagi jauh tange sakeclak jeung lautan samudra luas jadi cinekna urang teh lain teu meunang dudunya pek teh teuing dudunya mah lain ibarat urang teh rek hirup ribuan tahun anu ulah teh nya eta diperbudak ku dunya eta dunya bae dunya Allahu akbar
aing kagok itu dua kotakan deui ah. Tah eta diperbudak kudunya teh nu kitu, akhirnya teh poho we. Nya. Masya Allah ibu, ieu aya carita kisah nyata tetangga simkuring. Ieu leres Bu, Allahu Akbar. Masya Allah. Setiap eta adzan 5 waktu teu ngaruh ieu Bu. Lohor, asyar, maghrib, isya, subuh teu ngaruh. Tiba jadi lamun keur ieu teh nya lamun aya adzan lohor gitu, tonggoy we di sawah, macul. Teu ngaruh. Hiji waktu tiba-tiba anjeunna teh ngadadak rajin Bu. Salat 5 waktu can pernah ketinggalan. Ditales ku guru simkuring teh. Hidayah naon anu ngalantarankeun anjeun rajin ibadah salat ieu teh? Diwaler ku anjeunna. Pak Haji. Abdi teh duta tangi Pak Haji. Eta tangi abdi teh non Islam Pak Haji. Anjeunna teh maklum abdi teh da tetanggian atuh. Pas bade ngalepaskeun nyawana nuju sakaratul maut kuring teh ningali pisan kajadian gulang-guling buliar buncelik manon ge sampai bijil keluar. Pas bade ngalepaskeun nyawa eta letah teh sambat ujel pandangna teh Bu. Panjang sampai udal nyampe. Tah abdi teh dipikir-pikir manehna non Islam, abdi Islam, non bedana kapan meh teh ngalaksanakeun salat kuring teh salat. Embung kuring paeh jiga kitu teh. Hidayah. Ieu kisah nyata. Pamugi urang sing tiasa kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala nya ari hidayah ti petunjuk tanu matak ari Al-Qur'an ge eta mangrupakeun petunjuk hidayah pikeun urang sadayana pikeun kamaslahatan hirup di dunia rawuh akhirat eta Bu nya ibu bapak alah kalah capek ieu geuring we lah aing gara-gara Ibu Sarwi teh kita tadi assalamualaikum bae aing teh keur ngomong tadi teh cek aing udah 50 tahun ke handap. Loh, ampun urang lajengkeun deui. Bu, simkuring tadi nyaurkeun. Yen anu disebut hirup teh pinuh ku ujian. Salagi nyawa dina raga ujian pasti. Salawasna bakal tumiba ka diri urang. Urang nyaeta dongengkeun Bu. Ieu kacaritakeun Ibu. Aya hiji pasantren eta anu mana pondok pasantren teh pimpinan pondok pasantren katut para santrina ku karomah kailmuanana bisa haliber Bu luar biasa ya. Nah dina hiji waktu kucluk aya budak pamuda kasep ngalempereng koneng abus ka eta masjid anu aya di pasantren padahal ieu jelema kasep ngalemporeng si pamuda teh eta teh jelmaan iblis pikeun ngagoda mama ajengan. Begitu abus ka eta masjid teh si pemuda teh deker we ibadah diperhatikeun ku mamajengan teh keur kasep teh buat getol ibadah budak teh nya poe kadua teh incah balilahan bahkan ditambahan siga nu heueuh tah si pemuda teh sampai cerik-cerik Ibu Sarwi jiga nu heueuh ibadahna teh padahal mah eta bener pemuda teh teh geunianan ibadahna teh poe katilu mimiti kagoda ieu mamajengan teh kataji ka pati-pati disampur kasep cek mamajengan teh kitu diperhatikeun ku mama ti poe kahiji kadua nepi ka poe katilu hidup ibadah deker ibadah sakitu husuna keke kumaha cara jeung katang tuadana supaya bisa ibadah khusyuk juga anjeun teh kasep diwalar ku si pemuda teh mama upami mama hayang ibadah khusyuk juga kaula mama kudu merkosa hiji awewe mama di mana mama geus merkosa hiji awewe bisa ibadah khusyuk juga kaula mama kapan kaula teh public figure teu sasanggup kaula mah teu sanggup kasep upami mama teu sanggup aya cara kadua mama naon cara kadua mama kudu maehan hiji jalma mama bila mana mama geus maehan hiji jalma mama bisa ibadah khusyuk juga kaula mama kumaha maehan kaula teh sararanggup kasih teh sanggup upama teh sanggup aya cara katilu mama naon cara katilu mama kudu nginum minuman keras tata eta mah lain nyahoeun tah mimiti kagoda paluargi
jadi lamun kaula geus mabok minum minuman keras teh kaula teh bakal ibadah khusus jiga anjeun bisa ibadah khusus jiga kaula mama akhirna wengi eta si mama ajengan palawargi milarian tukang warung anu ngajual whisky ting naon ciu bejamun baheula meureun arak saparantosna meser ditenggak dia sana lak alah gering panas beuteung aduh ieu lieur jelas ku sabab dirobeda hatena eta si minuman keras disiepkeun aduh geuning beteung panas alah sila lieur aduh lami si pamuda teh si mamajeng teh nyang saya di meja warung teh keur nyang saya kitu manehna teh nenggak saeutik katingali eta tukang warung teh rokna teh nyingsat pangaruh eta alkohol jeung disponsoran ku setan akhirna eta si mamajeng teh abus ka warung digadabah si tukang warung teh ku si mamajeng teh diperkosa jurat jerit si tukang warung teh tulung Ibu Sarwi tulung jadi inget jikunya nah ampun aduh jangan sepuh apunten sepuh alah aing assalamualaikum tah palawargi santosna di duprok aduh ampun heula ngaliat heula saatosna diperkosa jurat cerit minta tulung teu aya nu nembalan akhirna eta si kusieuna si mamajengan santosna diperkosa dipaehan si ibu warung teh saatosna dipaehan teh langsung keluar tina warung karek ge keluar tina warung ngaleut ngengkeung ngabandalet nyembat-nyembat nyatang pinang ieu warga desa sabudeurna teh tingkar cek oh ieu di dieu somar-somar teh tewak akhirnya si mamajengan ditewak sakadekna pangkarangan teh si mamajengan racet awakna teh tatu getih teh ngucur tina badana sampai raraina ge boborot getih akhirnya si mamajengan ditalian dina hiji tiang woi tinggalkan sidayakan ku baung oi tinggalkan si mamajengan teu bisa walakaya ka hiji leuleus beuteung panas sirah lieur katurug-turug teu walakaya sakujur badana boborot ku getih gering getih nasib teu kuat dina keur kayana sangsara palawargi datang pemuda jalman iblis nu tadi teh nyamperkeun ka si mamajengan kabeneran kasep datang mama kaya tulungan teu kuat kasep oh mama jadi mamajengan teh yang ditulungan ku kaula tulungan kasep teu kuat aya syaratna mama syarat naon ieu kasep mama ajengan kudu sujud ka kaula ek sujud kumaha ka panitia ditalian di borogod teu kudu sakumaha mistina jalma sujud cukup ngiceupkeun panon sebagai tanda sujud ka kaula akhirna ieu si mama ajengan nu teu kiat nandahan sangsara ngiceupkeun panon sebagai tanda sujud ku hayang-hayang ditulungan ku isi pamuda jelmaan iblis teh kasep kaula ngicipkeun panon sebagai tanda sujud kajen burut tulungan kaula iya eta iblis jelmaan pemuda tinggal gak-gak seserian jangan belegug pibaturan aing di neraka burut tulungan kasep teu kuat teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan mungu apruk-aprukan kaula kudu nulungan anjeun ajengan akhirna ditinggalkeun si ajengan dina kayan di Borogod dina ti hiji tihang lami kalamian ketebak angin ting serade ting saraut akhirna ngalepaskeun nyawa dina kayan di Borogod ceklek maut dina kayaan syuul khotimah goreng katungtungnakeun cacak eta teh ibu anu ilmuna luar biasa ku karomah ilmuna bae ge anjeun teh bisa hiber komo urang anu ilmuna can sabaraha tah nu macak tadi sim kuring ngajak geringna warasna susahna senangna hadirkeun Allah dina hate urang teh bu jadi kesimpulan tina eta dongeng ieu teh hiji yen anu disebut minum-minuman keras teh sumber daripada biang kemaksiatan naon sabab tadi mah keur sadar can nginum eta minuman keras
dititah merkosa teu daek, dititahnya eta maihan teu daek, tapi santosna ngaleueut eta minuman keras nya merkosa nya maihan. Jadi intina eta minuman keras teh biang dari segala macam bentuk kemaksiatan, jauhi nya. Non eta teh mira santika, minuman keras dan narkotika, narkoba, jauhi nu kitu teh upeujeuh ya. Alah kalah capek Ibu Sarwi, ampun yang ngeleuh heula. Urang lajengkeun deui Bapak Ibu salawasna, urang teh tetep manuhun kanu agung dan kanu kawasa merdih kana pangasihna Gusti Nu Maha Suci. Sok urang teh aya ibadah tambahan sepertiga malam Ibu, nyaeta nu disebut tahajud. Sangheuk memang godaana teh, nyaring mah nyaring sepertiga malam ngadon ki wungkul sare deui enggeus. Aya nu kitu teh aya loba nya. Ieu mah sanes di dieu di ditu di lembur kuring Bu, aya di dieu aya tah berarti Ibu heula. Aduh ampun. Elah keula capek Ibu nya kalah kesang ngoprot Bu. Terakhir punya sim kuring terakhir Ibu. Setiap sim kuring dina panungtungan ceramah ieu aya oleh-oleh ti pangersana pun guru sim kuring nyaeta Kiai Haji Mansur Yunus. Kanggo lenyepaneun kanggo nyaeta iktibar. Nah, dongengna kieu Ibu. Dangukeun supados ieu teh janten gambaran kanggo kahirupan urang kapayun kieu Ibu. Kacaritakeun aya hiji pamuda. Isi pamuda teh hartana bro dijubruk bro dipantok duit ge wah geus teu kaetang. Pangkat harta jabatan teh manehna teh nyandang, bahkan maihan ge manehna mah wenang. Kalakuanna teh kitu main judi, mabok jeung sajabana, korupsi mah heueuh. Lamun zaman ayeuna mah sambo eta zaman kuring keleutiknya nalika di pasantren teh kitu dongeng ieu teh aya. Geuning aya buktina. Akhirna eta si pamuda teh dipecat tah. Santos dia pecat kalah beuki maceu kalakuanna teh. Akhirna dikucilkeun ku masyarakat teh. Tah di dieu hukum teh aya dua, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ari hukum tertulis ayeuna di pengadilan, sedangkan hukum tidak tertulis ayeuna di masyarakat. Jadi cerminan kahirupan urang teh sabudeureun masyarakat urang. Hadena gorengna tah kitu Bu tingkah laku urang teh. Ya, dinilai ku masyarakat. Akhirna dikucilkeun di eta di leuweung Ibu. Pikeun mempertahankan eta hirupna si pamuda teh ngadangu hawar-hawar tina mushola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih ka rahmatullah Pulan bin Pulan. Akhirna si pamuda teh aksi peutingna teh ngaguar eta kuburan, diseuseuh dicanak boehna, diseuseuh dijual ka pasar kitu Bu. Dina hiji wengi keur ngaguar eta kuburan anu maotna teh nini. Barang dibuka boehna kaget. Naon sababna? Dina sela-sela eta huntu sinini aya api anu ngabebelah. Kek ieu teh na ieu teh. Asa raraneh teuing. Salila ngaludang ieu kuburan karek manggian aya jalma anu aya apian kieu. Cacak karuas ge can beak tiba-tiba ieu si nini teh bisa nyarita nu geus banget teh. Sujang. Nini teh nyaho anjeun mah bakal nyakot boeh nini Sujang. Meureun kasaksi ku hidup Sujang. Ieu api anu ngabebelah dina sela-sela huntu nini. Nalika nini hirup di dunya teh Sujang harita rek mandi di pancuran. Ari di pancuran teh aya nu keur mandi atuh nini teh antri nungguan. Keur nungguan antri teh nini teh geus dahar jeung jengkol. Atuh nini teh hayang nyeuhil nyentik awi tina pager tatangga atuh. Taku sabab teu minta izin ka nu eta boga pager. Ieu balitunganna Sujang. Barang ngedangu ieu katerangan si nini, si pamuda cerik saja jadi. Gusti Nu Maha Agung. Cacakan eta nyentil awit tepira kamu kaula korupsi maehan merkosa jeung sajabana hukuman naon anu bakal ditibankeun ka kaula Gusti ya Allah.
Nah masih aya pintu tobat bikin kaula ya Allah. Salagi nyawa dina raga pintu tobat masih terbuka. Tah jadi intina palawargi lamun baheula mah ku si dawala dinyanyi teh lampah benter ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyaon jerona aya usepan tah kitu hartina eta tina lagu teh kieu lampah benter ku urang ulah ditiru cacing ngarengkol dicapluk aya usupan tah jadi intina ulah sadahar-daharna lamun lain dahareunana lah aing mah cacak nu haram ge hese nu halal ge hese nu haram-haram atuh ulah sampaikeun kitu ibu naon sabab isuk jaga ning pageto bakal ngugudak wa tadina beheung teh nya sakali deui manusia beda jeung sato banget ngan saukur bilatungan tapi manusia di sageureung bilatungan bakal pinang ge jeung baritungan eta sakituna kapihatur hapunten Bapak Ibu sim kuring dina ngadungikeun sapertos kieu bilih teu sapagodos hapunten sakali dihapunten da sim kuring madalang menawi teu sapagodos sareng memanahan ulah wakabubar di dieu aya ustad aya ajengan nu bakal mimpin doa panutup da sim kuring mah ieu adab bila mana sim kuring tos ceramah sim kuring tan pernah nutup doa tapi di dieu sim kuring ngahargaan ngahormatan ustad setempat kitu piburuk guru ti sumur pasantren sumur Bandung panggersana Kiai Haji Imron sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun sak didoakeun ku sim kuring pamugi sadaya warga desa Mekarwangi sing diparinan kasalamatan lahir batin amin dimudahkeun rezekina digampilkeun sagala urusan hirup kahirupan di dunya lah akhirat engke oge salawasna pamugi aya dina padang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu anu kapihatur kalian dipungkas bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin min abdillah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi miftahi babi rahmatillah syafi'il mudhib ya khadijatal kubra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzakirina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallimna radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illallah qabla kulli ahadin la ilaha illallah ba'da kulli ahadin la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah wa aghnina wa hfadna wa bi kalimatar dah wa asrif anna su'a warda anil hasanaini raihanata khairil anam wa ansairi alihi wa ashabihil kiram wa adkhilnal jannata darussalam ya hayyu ya qayyum ya Allah
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afin ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fi majlisina hada ahadan illa ghasalta bima'i taubati dunuba wa satarta birida'il maghfirati taubatil uyuba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.